Alus janji isuk datang sarore kieu. Alus cerug teuing gawe teh. Geus we langsung we. Jadi ngaran samaran mararaneh teh nya. Maneh Peter, maneh John, maneh Robert, maneh Opik. Maksud maneh? Naon ngaran menang jadi opik? Heuh, Opik. Piraku. Nah ngaran menang jadi opik. Terus kayang sia naon atuh? Pan sesuai prosedur eta ame babari diinget ku barudak jeung ku kabehan. Pokona wayahna kudu lamun embung sia kenae, sia keluar tina manajemen ieu. Mangga mamam. Heueuh sia moal ngarasakeun kumaha teh aing era bagong ngaran aing ca alus-alus ka jadi opik. Aing atuh ngaran mah John tah pasti ngawak aing. Heuh pik. Tuh pan kadenge ku maneh, teu kenapa pan? Tapi asa ngewa oge sih. Tuh pan goreng cek saep oge ngaran aing mah hayang J. Cucok lah boy ya. Ya Tuh, betul. Pan. Hey. Sia. Jadi sia oge teh satujunya. Ayeuna mah sia ku aing diganti ngaranna jadi mul nya. Pokona mul. Sia Opik sia mul. Lah aing mah tangkurak teh lah sia. Sia ge ngarti teu? Hah? Bejarkeun sia tangkurak si jeung sia oge saruana. Meuni teu ngawaro pisan ka aing sia. Teungel ku aing sia. Oke lah kena ya ditarimakeun ngaran aing opik. Terus ade si eta jadi saha? Ari eta saha? Sirit ari sia eta saha? Tadi masa maneh di dieu Aing teh? Den. Pan tadi ngaran aing Robert. Dah tadi pas berangkat cek barudak teh cenah urang teh titah kieu, titah make make up. Eta. Pasti cita sia nya mul. Tuh, ya kan baru Emang kunaon gitu? Bawa edan. Emang edan sih si eta mah. Ieu mane mah meuni kitu Kunaon ka banget teh. ti bodasan gitu dun. Aing di kieu-kieu teh saking ku aing mung disebut hideung. Lah mana Ampun, gitu. gila. Pokona mung jika sararia we aing. Tobat Gusti. Hei dak. Pokona mah nges. Aja nges naon ngabahas we ngaran. Terserah sararia aya nama. Arek ngaran bangbung tai, bangbung anjing, tai ucing, paduli teuing. Kumaha bebentukan bareungeut sararia we pokona mah aya nama. Nya. Bang Bungta. Aing gitaris palapa. Kunaon sia teu ngajakan aing? Hah? Ayo mah, goyang heula mah. Ampun, Gusti, eta bang-bang ruksak ieu mah. Geus, bubar, enak malah. Bagong.